Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nama abdi Muhammad Fathrohim ti kelas 10 Paiji. Di dia abdi bade ngajalankeun tugas ti Padikdik nyaeta ngawawancara. Nah, temana nyaeta ngeunaan cita-cita. Teuh. Naon cita-cita maneh teh? Cita-cita dari pengusaha nu sukses. Pengusaha. Terus kiraha maneh mulai mikir-mikir menjadi pengusaha eta teh? Mun tos keluar sekolah Keluar sekolah. Terus kunaon maneh milih cita-cita jadi pengusaha? Naon? meh baduit keur kolot. Coba. Terus saha nu memotivasi teh? Motivasi mamah sih di sekolah. Mama. Di sekolah Terus kan. kumaha usaha nu maneh jalankeun? Jualan mana ke? Makanan daheureun baju Bisnis iya mana bisnis pokoknya mah bisnis online gitu ya. Online gitu Nah, pokoknya. terus naon nu maneh harapkeun ti cita-cita eta teh di masa depan teh? Bisa ngabanggakeun kolot gitu. Mantap. Nah, sekian di abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.